Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang ditepangkeun deui ngalangkungan channel Ade Alkolik. Simkuring ayeuna masih keneh bade ngabahas ngeunaan kumaha teknik-teknik anu aya dina suling. Nya, janten kamari mah atanapi episode anu kalangkung mah kumaha teknik cara niup sareng sajabina. Tah ayeuna dina danget ieu simkuring bade maparin atanapi ngawanohkeun kumaha carana nyuling anu niupna teu putus-putus kitu nya. Janten si sora teh teras-terasan sok sanaos waktos nyuara teh si cengkok dimainkeun tapi teu putus-putus kitu nya. Nah, ieu salah sahiji teknik dina ngamainkeun suling Sunda. Nah, nanging sanes dina suling Sunda wae, tapi dina anu seseringna oge dina suling Bali. Tah nya suling Bali sok di istilahna ngalamus kitu nya. Tah dina tarompet oge aya kitu nya. Tah komode tarompet mah memang kedah dilamus kitu nya. Janten sora teh teras-terasan, napas teu putus-putus. Tah kumaha atuh carana kitu nya supados urang tiasa niup suling anu teu putus-putus kitu nya. Teras-terasan tapi urang bari napas normal biasa jalan terus kitu nya. Tapi teu putus-putus sareng teu katinggal eungap. Tah kumaha atuh carana kitu nya. Tah urang kedah ngalatih kitu nya cara urang tiasa ngalatih ku cara misalna nganggo sedotan atanapi ku cara ieu kanu panangan ditiupkeun sambil sabari urang niup bari jeung menghirup nya atanapi nyeuseup udara gitu nya nyeuseup udara. Tara carana nyeuseup udara disimpen dina perut. Tah dina patuangan ditahan terus dikeluarkeun sakedik-sakedik. Nah, sateuacanna kanu suling urang tiasa nyobian kanu panangan urang. Nah, upami teras-terasan ieu dinu panangan urang teh aya hawa berarti eta teu putus-putus sapertos ieu. Nah, janten carana pas urang ngaluarkeun naon teh napas ieu dibarengan sareng nyeuseup napas kitu nya. Janten tadi kaluarkeunana sakedik-sakedik ngalangkungan rongga-rongga mulut. Teras ditahan dina perut atanapi ditahan dina patuangan urang. Tarik napas sabari ieu ngaluarkeun napas. Sapertos kieu. Tah langkung saena mah dina dicobina dina cai nganggo sedotan. Upami ngabuluk-buluk terus nya bari niup terus ieu ditarik. Upami ngabuluk-buluk terus tah urang tos tiasa ngalamus kitu nya. Tiasa manyangkeun napas atanapi kaluarkeun napas tapi teu putus-putus kitu nya. Nah, nyedot sambil nyedot terus ieu niup. Nyedot simpen dina perut terus niup gitu. Namina sirkular gitu nya. Jadi perputaran udara anu teu putus-putus sapertos ieu.
sok sanaos lami oge moal putus-putus upami atos terlatih mah gitunya ya kuncina mah latihan enten carana tarik terus sambil narik terus dikeluarkan tapi keluarkan anak sesuai kebutuhan tak orang kedah tiasa kontrolnya nyata ditahan dina perut terus ieu ge diatur dina rongga-rongga ieu supados kaluarna teh sesuai sareng naon anu ku urang atanapi tiupan sakumaha tarikna atanapi kenorna gitu kedah dikontrol nah gitunya utamina mah biasanya di tarompet tarompet mah memang kedah di lamus terus istilah di Sunda mah dilamus gitunya teras-terasan gitu. Nah gitu panginten sakedik tipnya ti sim kuring ngeunaan kumaha carana ngalamus sangkan si sora teh teras-terasan teu putus-putus gitunya. Tah sakitu panginten anu ayeuna mah tips sakedik wae mudah-mudahan anu sakedik ya manfaatna. Nah, tapi tong hilap gitunya. Subscribe ya, di-subscribe, di-subret ya, di-subret terus deui loncengna dipencet gitunya supados ieu hiji tanda mangrupikeun tali silaturahmi antawis sim kuring sareng baraya Sunda Sadaya gitunya. Supados sim kuring oge teras-terasan tiasa maparin sababaraha tip kangge mempermudah atanapi supaya gampang diajar suling Sunda. Nah, hatur nuhun pisan kanu parantos ngiring nonton di channel ieu mudah-mudahan aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.